Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Ya Allah ya Rabb, mantak urang boga babaturan lebih bagus boga babaturan bodoh syariat tapi bisa nahan nafsu. Orang nafsu batan babaturan pinter tapi teu bisa nahan nafsu. Capek ku nafsu mah. Nah ieu urang ngaji teh ieu ja atuh dosa bener mah geus bararisa kabeh gitu. Ieu nu hese ge nahan nafsu. Barang ngaji teh malah tambah nafsu. Sebab gesekan-gesekan motor meuli nu anyar teu kabeuli ngredit deui. Pan eta ngaji neuk di mana ditendeuna? Kajen teu ngaji sebenarnya. Daripada urang ngalaksanakeun paharaman. Nah, setik-setik urang dirobah-robah. Diri orang eueuh bisa nganasehatan kecuali urang, eueuh nu karejangan ka awak urang kecuali urang. Kangjeng Nabi mangan sakadar dititah tabligh nyalametkeun umat ti neraka supaya ka sorga, dilanjut ku para sahabat, dilanjut ku para tabiin, kuari dilanjut ku para ulama-ulama. Eta geus rusak, geus teu tahan. Bahkan kiai loba nu dibunuh, dipenjara. Engke bakal terjadi seperti eta. Berarti kan kabeh ku nafsu. Biasa kos kitu asal geus rusak, Allah engke nurunkeun seorang kesatria. Emang turun Nabi setiap turun Rasul teh di tengah-tengah keur bararagus, keur hancur, keur teu nyahoeun peradaban, teu nyahoeun ka pangeran. Allah nurunkeun Rasul. Pupus Rasul, maot Rasul, acak-acakan deui, pohoan deui ka pangeran, turunkeun deui ku Gusti. Atuh ti Kangjeng Nabi Isa alaihissalam cuman 500 tahun ka Kangjeng Nabi teh geus teu nyahoeun pangeran, geus teu nyahoeun pangeran. Atuh Kangjeng Nabi dilahirkeun ka alam dunia teh pangeran manusia saat eta teh emang kumaha kitu, patung batu kayu rimbil di Baitullah teh patung. Deuk kumaha coba atuh, bahkan disimpen di jero Baitullah patung teh di salande-salandekeun. Kumaha jauh ke pangeran, turunkan Kangjeng plek. Ya Allah, ulah ngahayalkeun urang jadi kiai teh dihormat-hormat ulah. Atuh kos kitu mah teh ngaranna ya teh kos kiai tukang ceramah. Lamun teu 5 gelas teh jadi. Kudu 5 ge geus nu aya ceceklan. Bude di gelas. Beuh. Tama atuh sarua jeung si itu teh. Lah, ieu. Urang geuna lamun kadatangan kiai Assalamualaikum sana. Dahra puasa masyaallah. Beusi ngopi mantap dia menuju saum masyaallah. Mantap berasa. Atau dina daharna ge setik. Ieu mah kiai bade dahar. Masyaallah. Rujak-rujak siap. Kopi oke. Teh manis mun aya mah deui budak aya tukang cendol dieureunkeun. Tukang cendol, tukang es. Boh eta mah kiai beuteungna kos orai koros. Oh masalah sih ulah kasih atuh biasa bae sih. Ya Allah. Nyadar urang wareng aing dikiaikeun teh jelema ku Allah wallahu a'lam. Nah, supaya nyadar teu layak aing jadi kiai berarti. Mungkin kabat mun ku batur kiai teh ka mana ulah nyebut kiai. Ka aing mah lain kiai, sabuya. Naik burungnya. Ngabuyakeun eueuh batur ngabuyakeun sorangan.
sabodo batur rek nyebut nanaon ge ka urang nu penting urangna bener cara Imam Hanafi kadenge bisik-bisik nyana liwat tah eta teh jelema nu tilok sare ti penting mah eta kadenge ku Imam Hanafi masyaallah cek Imam Hanafi besi bohong nyana mulai harita tara sare penting sebab daun batur geus nyebutkeun ta eta tara sare penting geus teh sare Imam Hanafi karunya ka jelema anu ngalem nu ngomong coba dipendit ta eta jelema tilok ka es siapa dulu beh horeng kerek tah penipu kelas kakap ya Allah eueuh keur carita ngaji eueuh di negara urang yes wa yusawa bainaha wa baina dainin adamin akurkeun antara jizyat jeung antara hutang bangsa Adam mulutkeun mazhab dalam pembayaranana beda jeung wasiat lamun wasiat mah panderikeun jizyat heulakeun tapi lamun urusan hutang yusawa bainaha wa baina dainin adamin akurkeun Abi khalalis sanatin atawa asub Islamna dina tengah-tengah tahun tapi kaulin mah cek sakaul mah la syai'a teu kudu ayana naon teu kudu bayar upeti ketika di tengah-tengah tahun. Cara nyokot jizyat teh horenganan lain sajizyat-jizyatna aya adab-adaban lantaran ieu teh hayang meunang pengamanan ti negara Islam nu mantaknya na mayar teh supaya ngarasahina cicing di negara Islam teh make aturan-aturan Islam selain salat puasa jeung zakat jadi membaur biasa kecuali sholat, puasa, zakat lain. Saku banu kamari lain carita. Jadi aya adab-adab. Kumaha adabna? Wa tukhadhu cokotlah jizyat biihanatin kalawan kucara ngahinakeun ka kafir. Jadi nyokot upeti teh aya aturan adab seperti penghinaan ngahinakeun ka kafir makan jelema hina ahli neraka ulah disanjung-sanjung ulah dihormat-hormat ahli neraka. Masya Allah yang terhormat Bapak Cinglu itu bagus ahli neraka yang terhormat ulah-ulah kali neraka ke DPR ulah yang terhormat. Yang terhormat para DPR terhormat di mana? Masa nu korupsi terhormat? Kuduna terbusuk para DPR. Kesiat ceramah gitu deh. Ka aing da aing ditangkep. Ieu kerja ditakeun teu hormat dan nama. Jangan hormat mah jelema nu mulya. Yang mulia Bapak Kiai Haji Fudoli Deres. Nah, sanajan korupsi ge saeutik paling ge duit mait paling ge letik teh wae jeung nu ngancam lagi mait teh mah urusan nanjana jeung mait sapodo geus teh mah paling diririwaan kan tapi kan ieu mah duit masyarakat ya Allah ya Rabb tuh. Jadi lamun DPR yang terhormat Bapak Kepala atau Ketua DPR nyana bunga belon aduh aing sebenarnya teu terhormat yang mulia padahal main menghina nu ceramahna doraka misalnya Ki Fudali ceramah di DPR yang mulia Bapak Ketua DPR doraka geus nyaho teu mulia di mulia-mulia aduh doraka ki ku
pangerannya naga sarua di kana neraka. Ih, jadi kiai itu tanggung jawab na di nyata nu beratna. Mantap kula bang embung ge. Keur mah bayaran leutik. Aju ka neraka, ya rugi urang. Ya nu korupsi urang nu ka neraka. Engke cenah kiai emang korupsi, lamun korupsi tapi pasti korupsi. Teu kudu dijabar gitu Gos. Teu kudu jasa. Henteu cenah minta penjabaran anak kaget sia mun aing ngajabarkeun. Emang cenah kiai apa bisa nyahokos gitu? Ya teu mah ngaji benu hese ku aing dibaca. Mulai sombong tak? Aduh ya Allah, atau kebokos gitu tuh budak ngeteng ngaji gak bisa. Guys, tekudu tabang urusan jana teman kayak di akhirat tiba carita wungkul negara Islam kacicigan ku kafir. Kemudian wajib nyokot upeti. Cara nyokot upeti dah biihanati hidak. Praktekna. Ayajlisul akhiru wa yakumu zimiu. Orang Islam nu ditugaskan untuk ngambil upeti diu di kursi gapir zimi nu ndek mayarna nangtung haju wa yutati urasahu wa yahni zuhruhu nyana kudu nungkulkeun sirahna huluhna kanu ndek nyokot upeti sopan tonggongna direbahkeun sakumaha nu ruku tungkul bali ruku masyaallah eta kan hina langsung tendeun jizyatna dina timbangan kemudian dicokotlah kunu nyokot upeti tersebut bari nyekel karena janggotna diome ieu nata kan tungkul ruku dicekel eta kan bentuk penghinaan wa yadribu lihzimati uang-uanganna ditepak-tepak gitu eta kan sakumaha hewan kan nyanana ruku kemudian tungkul janggotna dicekel yeuna uang-uang ada di gitu-gitu katakan bentukna ihana sunah kata gitu kulluhu mustahabun bahkan wakila wajibun ya Allah ya Rabb tibalik warima di negara urang malah kiai cium tangan ka kafir hanya sekedar sebuah segerintil dunia mungkin 10 juta, 40 juta, 100 juta, 1 miliar misalnya coplok adab-adaban ka Gusti Allah datang ka cium tangan Masya Allah ilmu tinggal ilmu bisa maca Quran tafsirnya naon artina teh ilmu kos gitu sarua jeung nu bodoh aya nu bodoh kapanggih jeung kafir haritanu misalnya kemudian sasalaman teu daek cium tangan sasalaman mecak nu bodoh teu hayang aing kudu cium tangan ka sia tapi anu pinter cium tangan tah pinteran keneh nu bodoh aslina mah batang kiai aslina mah pinteran keneh nu bodoh teh hayang aing kudu cium tangan ka dia bae udah tes di Gunung Karang meureunnya bodoh teu bisa ngaji pinter hakikatna kiai cium tangan bodoh hakikatna ya Allah aya nu bodoh ngaji nangan sakadar mingguan doang tapi ketika dibere duit ku pemerintah cokot lah aing moal di dahar mah ku aing mah bikeun bae geus ka tetangga hook ya aing mah kebal deui ge paeh cek cenah teh geus mah aing teu bisa husu beuteung aing teu dibebener moal emang kunaon henteu aing mah moal da pokona mah bejana cek kieu cenah duit pajak moal diasupan duit pajak ku aing mah bodoh ngaji nangan mingguan doang ai kiai rampus rampus jasa rampus kula mah inget ka rampus teh ya inget ka jelema sugih
jelema sugih lempang naik mobil Hammer deh. Padahal teu bagus-bagus ting Hammer. Ngan atuh di pondok ngomong Hammer. Nyana duaan bae jeung supir pas neuleuh jelema keur ngadaharan jukut. Ngadaharan jukut. Ceknya ka supirna. Pip, itu kenaon jelema? Ngadaharan jukut, Bos. Kok ngadaharan jukut sih? Ya teh nyaho atuh. Eren. Tanya. Cek Bos. Saya ngadaharan jukut. Bos, cepena teh. Kunaon? Atuh sangu. Masya Allah. Datang ke ngadaharan jukut. Deuk kumaha deui atuh ceknya teh. Itu duaan. Itu kakak kula sarua. Dan ngadaharan jukut. Ya Allah, ya Rabb. Milu ka imah. Dik naon hayu geus milu ka imah. Aing karunya kasih ya Allah. Ih cenah kula boga anak. Sabaraha? Genep. Aya puateun. Anak puateun. Cek nu saurang kula ge sarua cenah boga anak 8 puateun. Puateun. Mobil numpuk di mobil. Ngaromongnya Masya Allah orang alhamdulillah poe geus 3 poe orang teu ngadahar sangu ngadahar jukut aya bos ku barahan-barahan teuing ceknya teh ngaromong bae nya di mobil kadenge ku bos datang ka imahna barang datang ka imah tah sia daripada ngadaharan jukut di ditu teh jukut di ruhur hareupeun imah aing baragus tah los sia daharan goblok tolol tabos tek unggul ledek sugante urang deuk di beredahan sakena orenganan kita pindah nyatuan doang iya bos bloon ya bos aya kuari bos tak kos itu aya dah ulah sok cilek-cilek ka dieu biasa lah Masya Allah tolol dah bos palal awal tauqil muslimin bil adai tepan kaul awal nunyunahkeun eta boga nilai tauqil muslimin bil ada cekal kadua wajibun hawalatun alaih wa ayyad mana sebagai hawalah atau nutupan awal tauqilu muslimin bil ada wa hawalatun alaihi wa ayat mana jeung nanggung jawab ka kafir mah ulah muslimin ulah terlalu tawadu terlalu sopan nyana akhirna kan di urang teh tulak cangkeh kamari ieu mah keur can dibuka tentang naon nu geus kanyahoan ku urang Cina masih kena menghargai ka urang tapi kuari Masya Allah bangunnya sangat menguasai lamun kukula diceritakan seputar perpasaran pasar di Jakarta Insya Allah nyaho kula Tamrin Tanah Abang pasar baru pagi perputaran dan yang menguasai 100% ente 90 atau 50 100% saha nu menguasainya sekedar nyaho mah tuh kudu urang teh sekedar nyaho nah makana kuari perputaran perekonomian seperti itu saha sih sebenarnya nu menguasai pasar nah urang teh sebagai naon dagang tinggal dagang di Tanah Abang dagang tinggal dagang di Tamrin pasar pagi dan lain sebagainya tah ieu urang teh dagang asli apa melayani urang kan asli penduduk Indonesia sekedarnya kudu aja dodok bae ge lah mengkonon sirah mah ya odog ge dagang karung weru sirah ya ning kanane endi sira tuh kan
batur mah dagang teh yang beli tanahnya na ngajual tanah, batur mah beli mobilnya nama ngajual mobil, gara-gara naon tah pasang tah das iya perputaran urang dek liwat ke tangkal kayu gede bagi kudu sopan eta adab sia lamun dek ngising sing hade ulah make jeung ngisingan akarna sia lamun dek kieu ulah ngihan tangkalna eta di Indonesia boro-boro ka jelema kolot urang baheula adab teh ka tangkal kayu bae make adab Masya Allah karim dek nuar awi bae ge dek nuar awi kudu salam heula sopan sanggeus dituar deuleu mun kurang kolot ulah nu kolot tuar sanggeus dituar gejlikeun kana taneuh ulah waka dicokot minimal 3 poe adab tanyakeun ka kolot-kolot baheula nu kuari arirup keneh ya Allah ya Rabbi boro ka manusa baheula kolot urang abdi dikurang teh adab teh lain lalagaan lamun tatangkalan teu buahan bae usapan heula tangkal baling ming teu daek buahan sia teh dipelak teh maksudna supaya manfaatna lamun sia teu buahan bae engke meureunnanan atuh sia teh korban ulah waka diancam usapan heula adab kolot baheula masyaallah jak kula bae ge ieu nu ngora kan kula mah sapira karek 17 tahun atuh sia mah jakarolot ayo kalau jaho di pagahan eta ku emak mailot masyaallah tah usapan manya sih kudu diomong nyana ge ngadengin ka omongan urang ya Allah eta didikan saha eta bos itu mantak kemanusiaan yang adil dan beradab ulah ka manusia kolot urang baheula kata tangkalan beradab jasa namun aya tangkal kayu gede urang kan kudu kieu punten ji tanyakeun ieu ka kolot adab eta teh lain percaya bahwa tangkal kayu teh aya dangiangan lain tetapi nyana umurna leuwih kolot ti sia tuh nu mantak urang ulah make mobil kolot ge eta besi aju ngancam nyana ulah kawala terus urang lamun deuk naik hardtop teh kudu hadiah puji heula sebab kolotan nyana nah ieu keur cerita tak kolot urang Masya Allah mere adab ka urang sia ada besi deki awas aya liang ulah dikihan kolot urang adab padahal mah dipiki barang kurang diaji aya tapi kolot urang tanpa nyaritakeun pikih nya namanya nyaritakeun teh adab ka harti ku urang mun kurang dikihan mun orai geuyeub onam paling nya keluar mun orai nyantok sia kumaha aja lamun orai nyantok bobogaan urang kan pegat deres urang mah mun aju awewe aju asup oh teu ulah ge tuh tungtungna mah katerusan bae ieu teh carita kolot urang nah ieu bangsa Indonesia lain lalagaan bejakeun atuh ka negara bejakeun ka pemerintah kolot urang baheula ngadidik Masya Allah karim katangkal kayu bae kudu sopan ka pepelakan bae kudu adab atuh komo ka manusia kunaon atuh ayeuna adab akibat adab seperti nuar awi bae ge dipagahan Masya Allah karim teu meunang langsung nuar langsung tarik ulah nyerieun cek kolot teh nyerieun nyana sing adab minimal 3 poe koma seminggu nyerieun atuh bad urang lamun nyerieun mah tah lamun aya jelema maot eta teh kan kudu lalaunan bismillahi wa ala millati rasul sebab nyeri nu mantak lamun aya mait kemudian dioperasi doraka dokterna nyeri iza geus paeh bae geus paeh masih kene dosa kecuali aya orok di jerona nu hirup kene ku ahlina komo kuari mah USG hirup kene segera keluarkeun ulah sampaikeun ka paeh di jero tapi lamun sarua paeh tutup komo aja dioperasi disesel dan lain sebagainya geus paeh bae ulah komo hirup
adab kolot urang teu kudu ngaji urang teu kudu ngaji degekeun gerage kolot urang Masya Allah kari dah diuk bae geus sia sok duk di meja gede hutang sia kadege kan kurang kabehan kuari nu mantak geder de hutang adab diuk di bebedak kalkulas ya aduh dongtot jodoh mantak teu kawin-kawin da tangga kuari aya nu hayangeun nongtot doang jadi mah teu nongtot kitu jadi nongtot kitu jadi komo nengtet mah leuwih leutik nengtet nongtot mah rada gede nengtet mah leuwih leutik kolot urang ya Allah ya Rabbi ku hebat eta kolot urang Masya Allah adab kata tangkalan nah tangkal peuting lamun geus teu daekeun bae karak geus diusapan kurang teu buahan bawakeun golok kurang awas ya ku aing ya awas ya ku aing ya tanda aing bahwa mengharapkeun sia buahan bacok kurang jeger lamun sia teu buahan bae ku aing bakal pake tataban Haji Pendi sia buahan kajeng kumaha sebab nya embungeun jadi tataban Haji Pendi sakjana teh gunana mah aing disiksa aing kasiksa sakjana tuh salah ngomong aing tataban amil lamun lain amil tetep teu gadenge dah tanggal penting amil sebab non amil teh ya tukang mandian nu paeh tapi teu inget ka paeh amil lah dak eta tah bahasana teman-teman tadi disalimpangkeun Haji Pendi seetik mah nyalimpang amil awas ya ku aing ha tuar jadi pakai tataban amil sia entah eta nya ge mikir tangkal peuting aing daripada pakai tataban amil mah bakal disiksa ke di kuburan anak aing berarti kabeulem jeung kasiksa mending buahan aing maksanya na wah gembangan lah coba atau polisi lah ganti coba kuari awas ya ku aing pakai tataban polisi sia buahna bukan jasa hujan leuwih sieun nya ya Allah kuari nah ieu keur carita pohara kolot urang baheula ngadidik ka anak incuna datang ka teu nyaho kitab tapi pinuh adab dahar ulah ngaremeh sia cerita sia remeh tah ceurik cek nya mah meureunanan eta teh henteu ngomong urang dicarekanan dahar ngaremeh bae ge kuari bae kolot ge ngaremeh kolot garemeh bahkan kolot urang bapak urang sia lamun hayang menangkeun nu geulis tah daharna sing repok bener gak coba ya sing rapi menang nu geulis mantap pamajikan sia bejon daharna sia tah dahar eta kolot datang ka dieu ka didik urang ya Allah ulah ngaremeh mun dahar tah bener teta ya keneh tah di piring eta maksud kula mah nyaritakeun adab ieu ti kolot ka anak datang ka kos kitu kuari pamarentah teu boga adab rakyat jeung ka pamarentah teu boga adab murid ka guru teu boga adab guru ka murid geus teu boga adab lamun geus tawuran berarti kan geus adab jadi ngetrenena tawuran deuk nanaonan abadnya teh keur dididik kelak di bupatiheun kelak di dandimeun kelak di presidenin kuari tawuran kumaha teu kumaha salah ieu ti mana mimitina kasalahan apakah guru nu ngadidikna apakah budak dan lain sebagainya aya naon ieu di dieu teh antara murid jeung guru kok terjadi seperti eta perlu kurang dibongkar diamati eueuh adab bangsa Indonesia teh penuh adab jeung tata krama tenar di dunia Bung Karno dihormat diunggal negara lantaran adabna pohara kuari urang jadi penghinaan lantaran teu boga adab lamun Ahok geus ngahina ka Al-Qur'an ulah disalahkeun Ahokna urangna nu teu boga adab terhadap kafir-kafir namun urang boga adab sieun nya na akhirnya kan kurang make demo mestina teu kudu make demo dengan adab dengan tata krama dakwah
ku kekerasan can mungkin berhasil, tapi dakwah ku adab jeung tata krama geus jelas loba anu arasup Islam. Nah, iya ada guys, iya di bejaan di dia di fikih cara nyokotna dengan motif ihanah ngahinakeun ka kafir, maksud ngahinakeun teh dakwah supaya nyana merasa hina dengan kekafiran sahanunya engke asup Islam tuh dakwah nyokot diuk nu meren nangtung samping nangtung manehanana kudu nungkulkeun hulu, di samping nungkulkeun hulu kudu rebah sakumaha nu ruku ome janggotna uang-uanganna tepak-tepak berarti kan kos ka hewan engke kan nyana berpikir aing asup Islam bae lah kos kieu mah tuh ya Allah ya dakwah teh seperti kitu ieu mah endahan urang anu ngusapan kafir ngurutan kafir ngahormat kafir bila perlu ciduh nage diletak ku urang naudzubillah min dzalik sapatuna ge dipanggul ku urang disuhun-suhun ya Allah nanaonan aya Allahan di kolbu urang aya Muhammadan di kolbu urang anu Allah jeung Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad teh mindahkeun umatna nu kudu ka neraka kudu ka sorga urang aya Kangjeng Nabi Muhammad dan cahaya Kangjeng Nabi aya di kolbu urangan atuh kunaon make jeung hadaman kafir leutik amat sih pemikiranana Masya Allah tah ih aya Kangjeng Nabian mulia aing teh Kangjeng teuing aing mah teu dahar ge atawa cukup dahar ai kudu ngaladenan ka kafir teu hanai aing mah teu hanai bahasa mana itu hanai para roho ulah orang Imam Syafi'i bae mengakui syakautu abdi bebeja ilawakin ka guru abdi syahwat ke suahibzi goreng tatalaran asal nalar poho asal nalar poho segede Imam Syafi'i teh ngomong gitu ya Allah ya Rabbi horenganan barang bebeja ke guruna cak guruna atu eta ulah loba maksiat di bejaan kudu ninggalkeun maksiat mata celi komo kolbu sebab ilmu mah cahaya fa innal ilma nurun cahaya kadenge nama sora padahal mah cahaya selamun kolbu urang bersih asup cahaya set fa inna nurallah la yuhdali asin cahaya Allah mah moal dibikeun kanu sok weaan eta pas eta kanu sok ya gitulah ini saya ilmu di jero hati menang sepoe dua poe Masya Allah poho deh kadanan cara guru-guru urang lamun urang nanyakeun masalah ka guru urang almarhum Mama Bakri nyanana geus kolot urang nanyakeun masalah oh coba dina kitab anu halaman sekian buka ge ti luhur ka handap sakitu baris ya Allah eta teunget dia nanyakeun mas coba dina kitab anu buka halaman sekian di handap ka luhur sakitu baris Masya Allah coba orang nanyakeun ka Kiai Golkar mah masalah anu kitab lage leungit gara-gara ngadahar duit ti polisi ti ABRI TNI ti
pamarentah laleungitan jeung kitab-kitab. Wah cenah kiai sudah nyahuanan bae jantu bohong sia. Dailah maksudna orang belajar ulah pati loba teuing maksiat lantaran moal ka mana deui urang pasti jasa bakal ka kuburan dibawa amal-amal urang nu bagus nu goreng renungkeun ku urang eta. Ya Allah. Di hiji negara Islam aya kafir zimi minta perlindungannya dengan ditentukan bayar upeti. Ai praktek menang hidayah asup Islam. Hidayah makan murah tapi mahal tapi murah. Eueuh nu bisa kecuali Allah mere hidayah. Sakumaha Kangjeng unjukan ka Gusti. Ya Allah ya Rabb. Ieu teh kapan Abi Thalib teh anu ngurus abdi ngarumat abdi Gusti dititah maca 2 kalimat syahadat entos maca 2 kalimat syahadat abdi tanggung jawab ke dipayunan Gusti ngalieu ka katuhu rek maca toel ku Abu Jahal sing hade agama karuhun urang mah nyadek ditinggalkeun teu jadi. Gusti Allah nagu menentukan di hari-hari terakhir nu ngurus Kangjeng teh. Masya Allah toel deui ku Kangjeng sok mang syahadat abdi tanggung jawab naon bae kasalahan ke dipayunan Gusti endek baca calangap toel deui ku Abu Jahal. Urang teh saha? Urang teh kekentong Mekah. Urang teh ieu teh pamimpin nu diagung-agung ku masyarakat maknya dek ngagelok teu jadi deui. 3 kali Kangjeng teh hampir baca 2 kalimat syahadat pas kakenca aya Abu Jahal ulah kelek bae. Ya Allah ya Rabb mahal hidayah nu ngurusan Kangjeng tapi teu iba teu maca 2 kalimat syahadat. Cerik nangis Kangjeng ka Gusti. Ya Allah ya Rabb pan ieu teh saha nu ngurusan abdi bisa kieu teh sababna teh ieu nu ngurusan. Turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadin. Sanyana anjeun Muhammad la tahdi moal bisa mere hidayah man ahbabta ka jelema nu ku anjeun dipake ka cinta walakinallaha yahdi man yasha tetapi Allah anu mere hidayah ka jelema nu dikersakaken. Ya Allah urang RRC datang ke dia dengan dibuka ku presiden welcome to Indonesia. Datang ke dia teh aya nu menang hidayah asup Islam di dia malah di kula masuk Islam teu bisaeun bahasa Inggris teu bisaeun bahasa Arab komo bahasa Indonesia bahasa eta bae untung ayat terjemahanna nu bisa bah menang hidayah di urang duaan asli urang RRC toto bahasa Indonesia
toto bahasa ini nu hiji ngorakene pemuda, nu hiji mah kolot, nu pertama nu kolot. Nyana di dia ningali kegiatan-kegiatan loba perkumpulan, maulidan, rajaban, kegiatan bulan Ramadan, lebaran. Nyana merenung teu pernah menyaksikan seperti eta di RRC. Nanyalah kegiatan naon dibejakeun lah gitu. Nyana asup Islam sebab neuleuh muludan, ngahadiran muludan rajaban, dakwah nu di bidah-bidahku sakadang Muhammadiyah, sakadang betang tah salah ngomong aing maka sakadang teh Muhammadiyah Persib nggak bidah-bidah geningan terbukti nyana ku ngahadiran anak asup Islam hidayah nyulusup tuh pemuda hiji deui sarua motif dah hampir kitu di dia ningali nyana di sebuah perusahaan ternyata toto teu nyahueun ka salat teu nyahueun ka naon ketika zuhur breng karyawan teh kacara rai salat kujana dideleukeun asal salat dideleukeun kujana terus katingali karapihan adab-adaban jelema Islam saling memberi, saling hormat, saling nyapa. Teu pernah cek nyana di ditu mah di ditu mah Masya Allah you ai nyawa bener nyawa tuh tak ngomong ya atuh tunggu nama you and me bae ka ditu nama asih mah teu nyawa you and me teu nyawa sih mah orang kampung atuh ya Karim. Nah Islam aca doa masyaallah cuman cek nyana setelah saya Islam saya mau pulang nyana terus di dia belajar ala kadar dek pulang dek naon dek ngislamkeun emak bapak kan ieu mah dikula ieu asup Islam langsung ngomong seperti eta mulia amat mun cek bahasa urang mah karunya atuh emak karunya bapak mumpung aya keneh kukula dek dibere penerangan supaya asup Islam ke iraha waktu dek dia deui ya Allah hidayah kunaon ari urang bitung sakola di Semarang asup Kristen anak haji deui Masya Allah pohat aya WTS urang RRC adieu WTS wanita tunasusila ublag dengan bahasa kerennya ublag atau perek perempuan eksperimen atuh pan dicoba terus dan dicoba teu pernah kawin tah dengan tenar deui di kalangan Cikupa Citra ngaranna Jablay. Nah eta teh WTS ublag non ngaranna perek Jablay eta teh alfadun mutaradifatun bimanan wahid nggak eta kene maknana mah hiji tuh kumaha kebenaran di Jakarta setelah eta kapanggihlah jeung bangsana setelah kapanggih jadi langganan ngobrol hidayah masuk Islam setelah masuk Islam nyana tobat ka Gusti Allah meninggalkan dunia hitam terus bagus belajar orang RRC gelis deh siapa aja baik kan asal nggak ada yang gelis beresep Gusti Allah kunaon ari urang bitung istiqomah di nelayan
istiqomahnya di nelayan. Masya Allah penjenekinya oh masalah sih sekedarnya pernah nawaran na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Nah aya deui ieu cerita nyata budak digawe tapi perkembanganana pohara di Garut. Bebeja digawe di Jakarta tapi balik beli mobil ke gawe deui balik yen imah gawe di balik meuli tanah jabatur ke digawe teu kitu-kitu deui asana ieu mah meureun lain digawe digawean meureun. Ternyata bener Gusti padahal lingkunganana lingkungan santri anak-anaknya turunan santri tapi ku Allah dibelokkeun pagaweana seperti eta. Masya Allah aya jelema susah loba nu endek meuli kanyana dek ngajajanan kanyana dek dibeli awak tetep bertahan kajen teuing teu dahar kula mah moal daek mahal kekuatan. Nah iyalah aya jelema tani jujur inget bae kahisaban kejaga di akhirat. Aya jelema dagang leutik dagangna tapi jujur sieun besi engke ditanya ku Gusti Allah tidak ngabohong dagang is tuning lurus jeung jujur sapira di dunia caknya jelema susah dagangna leutik bodoh tetapi bisa mempertahankan. Masya Allah aya kiai ngegedebul bae ngomong bohong bae terus-terusan lain di urang kiai mah lain di Lampung KTP-na pondok tuh nah, mantap masing-masing nafsi dalil tinggal dalil ayat tinggal ayat lamun ku Allah dek digebruskeun mah teu mandang ayat teu mandang dalil. Ya Allah ya Rabb mantap urang boga babaturan lebih bagus boga babaturan bodoh syariat tapi bisa nahan nafsu merangan nafsu batan babaturan pinter tapi teu bisa nahan nafsu capek ku nafsu mah nah ieu urang ngaji teh ieu ja atuh dosa bener mah geus bararisa kabeh gitu ieu nu hese ge nahan nafsu barang ngaji teh malah tambah nafsu sebab gesekan-gesekan motor meuli nu anyar teu kabeuli ngredit deui kan eta ngaji neuk di mana ditendeuna kajen teu ngaji sebenarnya daripada urang ngalaksanakeun paharaman. Nah setik-setik urang dirobah-robah diri urang eueuh nu bisa nganasehatan kecuali urang eueuh nu karejangeun ka awak urang kecuali urang. Kangjeng Nabi mangan sakadar dititah tabligh nyalametkeun umat tidak raka supaya ka sorga dilanjut ku para sahabat dilanjut ku para tabiin kuari dilanjut ku para ulama-ulama. Zaid seorang kafir zimmi cicing di negara Islam menang hidayah asup Islam nyana kumaha ukhirat jizyatuhu min tirkati aw mata ba'da sinin atawa maut sabada sababaraha tahun atawa paeh nyana
Nah ieu Ki Zaid anu berstatusna kuari geus teueuh maka dicokot jizyatna tina tirkahna nu asup Islam kafir zimmi teh cokot jizyatna selama nyana kafir atau maut sababaraha taun cokot jizyatna di mana mintir katihi muqaddamatan alal wasaya heulakeun batan wasiat nyana ngabogaan wasiat kemudian manehanana ieu paeh sababaraha taun selama sababaraha taun tetep cokot jizyat tina tirkahna heulakeun wasiat paderikeun eueuh keur carita lamun di negara Islam atau negara orang jadi negara Islam misal emang bakal kiai engke mah bakal jadi negara Islam sadunia bakal Islam heula make aturan syariat heula cuman teu lila karak Yahudi jeung Nasrani bangkit kembali geus kos kitu insyaallah Kangjeng nyarita seperti itu. Nah tanda-tandana irah ke geus rusak jasa di mana kiai geus teu make karena aturan-aturan syariat ustad teu make pemerintah geus teu make geus kanyahoan jelema teh bisa kitu kanyahoan bagusna ketika rarusak kabeh perang kanyahoan jagona jadi pendekar teh ketika berhadapan jeung musuh-musuh kanyahoan aya kitu mah kuplak-keplek gitu aya kadal ngejat asal aya kadal ngejat gelut bae teu bisa nah tahu anak bawang kanyahoan caang teh di tengah peuting lampu teh kajenting ngentit kaciri dah kuari ge loba mun make kana aturan tengah-tengah masyarakat saeutik bae lempeng jeung jujur di tengah-tengah carut mautna akhlak carut mautna syariat teu beres dan lain sebagainya bakal kacir eta geus rusak geus teu tahan bahkan kiai loba nu dibunuh dipenjara engke bakal terjadi seperti eta berarti kan kabeh ku nafsu biasa kos kitu asal geus rusak Allah engke nurunkeun seorang kesatria emang turun Nabi setiap turun Rasul teh di tengah-tengah keur bararagus keur hancur keur teu nyahoeun peradaban teu nyahoeun ka pangeran Allah nurunkeun Rasul pupus Rasul maot Rasul acak-acakan deui pohoan deui ka pangeran turunkeun deui ku Gusti atuh ti Kangjeng Nabi Isa alaihissalam cuman 500 tahun ka Kangjeng Nabi teh geus teu nyahoeun pangeran geus teu nyahoeun pangeran atuh Kangjeng Nabi dilahirkeun ka alam dunia teh pangeran manusia saat eta teh emang kumaha kitu patung batu kayu rimbil di Baitullah teh patung deuk kumaha coba atuh bahkan disimpen di jero Baitullah patung teh di salande-salandekeun deuk kumaha jauh ke pangeran turunkeun Kangjeng let ya Allah ulah ngahayalkeun urang jadi kiai teh dihormat-hormat ulah atuh kos kitu mah teh mah ngaranna ya teh kos kiai tukang ceramah
namun telima gelas terjadi kudu 5 ge geus nu aya cecekelan budaya di gelas beuh tama atuh sarua jeung si itu teh ya lah ieu urang geuna namun kadatangan kiai Assalamualaikum sana dahra puasa masyaallah bisi ngopi mantap dia menuju saum masyaallah mantap berasa atau dina daharna ge seti ieu mah kiai bade dahar masyaallah rujak siap kopi oke teh manis mun aya mah deui budak aya tukang cendol dieureunkeun tukang cendol tukang es boh eta mah kiai beuteungna kos orai koros oh masalah sih ulah kasih muga tuh biasa bae sih ya Allah nyadar urang oh wareng aing dikiaikeun teh ku jelema ku Allah wallahu a'lam. Nah, supaya nyadar teu layak aing jadi kiai berarti. Mungkin kabat mun ku batur kiai di ka mana ulah nyebut kiai. Ka aing mah lain kiai, sabuya. Naik burungnya. Ngabuyakeun eueuh batur ngabuyakeun sorangan. Sabodo batur rek nyebutna naon ge ka urang nu penting urangna bener cara Imam Hanafi kadenge bisik-bisik nyana liwat tah eta teh jelema nu tilok sare ti penting mata eta kadenge ku Imam Hanafi masyaallah cek Imam Hanafi besi bohong nyana mulai harita tara sare penting sebab daun batur geus nyebutkeun ta eta tara sare penting geus teh sare Imam Hanafi karunya ka jelema anu ngalem nu ngomong coba dipendit ta eta jelema tilok ka es siapa dulu beh horeng kerek tah penipu kelas kakap ya Allah eueuh keur carita ngaji eueuh di negara urang yes wa yusawa bainaha wa baina daini nadamin akurkeun antara jizyat jeung antara hutang bangsa Adam mulutkeun mazhab dalam pembayaranana beda jeung wasiat lamun wasiat mah panderikeun jizyat heulakeun tapi lamun urusan hutang yusawa bainaha wa baina dainin adamin akurkeun Abi khalalis sanatin atawa asub Islamna dina tengah-tengah tahun tapi kaulin mah cek sekaol mah la syai'a teu kudu ayana naon teu kudu bayar upeti ketika di tengah-tengah tahun. Cara nyokot jizyat teh horenganan lain sajizyat-jizyatna aya adab-adaban lantaran ieu teh hayang meunang pengamanan ti negara Islam nu mantaknya na mayar teh supaya ngarasahina cicing di negara Islam teh make aturan-aturan Islam selain salat puasa jeung zakat jadi membaur biasa kecuali sholat puasa zakat lain saku banu kamari lain carita jadi aya adab-adab kumaha adabna wa tukhadhu cokotlah jizyat bi ihanatin kalawan kucara ngahinakeun ka kafir. Jadi nyokot upeti teh aya aturan adab seperti penghinaan ngahinakeun ka kafir makan jelema hina ahli neraka ulah disanjung-sanjung ulah dihormat-hormat ahli neraka Masya Allah
Yang terhormat Bapak Cinglu itu bagus. Ahli neraka yang terhormat. Ulah-ulah kali neraka ke DPR ge ulah yang terhormat. Yang terhormat para DPR. Terhormat di mana? Masa nu korupsi terhormat? Kuduna terbusuk para DPR. Kesiat ceramah gitu deh. Ka aing bae aing ditangkep. Ieu kerja ditakeun teu hormat dan nama. Jangan hormat mah jelema nu mulya. Yang mulia Bapak Kiai Haji Fudoli Deres. Nah, sanajan korupsi ge saeutik, paling ge duit mait paling ge. letik tah bagus. Jeung nu ngancam lagi mait tah mah. Urusan nanjana jeung mait sabodo geus tah mah, paling diririwaan kan. Tapi kan ieu mah duit masyarakat. Ya Allah, ya Rabb. Tuh, jadi lamun DPR yang terhormat Bapak Kepala atau Ketua DPR nyana bunga belon, aduh aing sebenarnya teu terhormat yang mulia padahal main menghina nu ceramahna doraka. Misalnya Ki Fudali ceramah di DPR, yang mulia Bapak Ketua DPR doraka geus nyaho teu mulia di mulia-mulia atuh doraka ge ku pangeran nya ge sarua dikanarakakeun. Ih, jadi kiai tanggung jawab na di dinyata nu beratna. Mentak kula bang embung ge. Keur mah bayaran leutik. Aju ka neraka, ya rugi urang. Nya nu korupsi urang nu ka neraka. Engke cenah kiai emang korupsi, lamun korupsi tapi pasti korupsi. Teu kudu dijabar gitu Gos. Teu kudu jasa. Henteu cenah minta penjabaran anak kaget sia mun aing ngajabarkeun. Emang cenah kieu apa bisa nyaho kos gitu. Ya tuh tambah ngaji benu hese ku aing dibaca. Mulai sombong tah. Aduh ya Allah, atuh ku kos kitu tah budak nu teu ngaji ge bisa haeut. Guys, kudu urusan jana atau di akhirat dibercarita wungkul negara Islam kacicingan ku kafir. Kemudian wajib nyokot upeti. Cara nyokot upeti dak biihanati hidakeun. Praktekna ayajlisul akhizu wa yakumuzimiu. Orang Islam nu ditugaskan untuk ngambil upeti diuk di kursi gapir zimi nu endek bayarna nangtung haju wa yutati urasahu wa yahmi zuhruhu nyana kudu nungkulkeun sirahna huluhna kanu endek nyokot upeti sopan tonggongna direbahkeun sakumaha nu ruku tungkul bali ruku masyaallah eta kan hina langsung teuneun jizyatna dina timbangan kemudian dicokotlah kunu nyokot upeti tersebut bari nyekel karena janggotna diome ieu nata kan tungkul ruku dicekel eta kan bentuk penghinaan wa yadribu lihzimati uang-uanganna ditepak-tepak kitu-kitu eta kan sakumaha hewan kan nyanana ruku kemudian tungkul janggotna dicekel urang yeuna uang-uangan dan dikitu-kitu katakan bentukna ihana sunah teh kitu kulluhu mustahabun bahkan wakila wajibun ya Allah ya Rabb tibalik warima di negara urang malah kiai cium tangan ka kafir hanya sekedar sebuah segerintil dunia mungkin 10 juta, 20 juta, 100 juta, 1 miliar misalnya coplok adab-adaban ka Gusti Allah datang ka cium tangan
Masya Allah, ilmu tinggal ilmu, bisa maca Quran tafsirnya. Naon artinya teh ilmu kos gitu, sarua jeung nu bodoh. Aya nu bodoh kapanggih jeung kafir, hak haritanu misalna. Kemudian sasalaman teu daek cium tangan. Sasalaman we cak nu bodoh. Teu hayang aing kudu cium tangan ka sia. Tapi anu pinter cium tangan, tah pinteran keneh nu bodoh aslina mah batang kiai. Aslina mah pinteran keneh nu bodoh teh hayang aing kudu cium tangan ka dia. Bae. Oh, tes di Gunung Karang meureunnya. Bodoh. Teu bisa ngaji, pinter hakikatna. Kiai cium tangan, bodoh hakikat. Ya Allah. Aya nu bodoh ngaji nangan sakadar mingguan doang, tapi ketika dibere duit ku pemerintah, cokot lah aing moal di dahar mah ku aing mah ya bikin bae geus kata tangga. Hook ya aing mah kebal deui ge paeh cek cenah teh geus mah aing teu bisa husu beuteung aing teh dibebener moal. Emang kunaon henteu aing mah moal da pokona mah bejana cek kieu cenah duit pajak moal diasupan duit pajak ku aing mah. Bodoh ngaji nangan mingguan doang. Ai kiai rampus. Rampus jasa. Rampus. Kula mah inget ka rampus teh ya, inget ka jelema sugih. Jelema sugih lempang naik mobil Hammer deh. Padahal teu bagus-bagus ting Hammer. Ngan atuh di pondok mah Hammer. Nyana duaan bae jeung supir pas neuleuh jelema eukeur ngadaharan jukut. Ngadaharan jukut. Cek nyana ka supirna. Pir, itu kenaon jelema? Ngadaharan jukut, Bos. Kok ngadaharan jukut sih? Ya teu nyaho atuh. Eren. Tanya. Cek Bos. Saya ngadaharan jukut. Bos, cek cenah teh. Kunaon? Atuh sangu. Masya Allah. Datang ke ngadaharan jukut. Deuk kumaha deui atuh cek cenah teh. Itu duaan. Itu kakak kula sarua. Dan ngadaharan jukut. Ya Allah, ya Rabb. Milu ka imah. Dik naon hayu geus milu ka imah. Aing karunya kasih ya Allah. Ih cenah kula boga anak. Sabaraha? Genep. Ayo puateun. Anak puateun. Cek nu saurang kula ge sarua cenah boga anak 8. Puateun. Mobil numpuk di mobil. Ngaromongnya na Masya Allah, orang alhamdulillah poe geus 3 poe urang teu ngadahar sangu ngadahar jukut. Aya Bos ku barahan-barahan teuing cek nya teh ngaromong bae nya di mobil kadenge ku Bos. Datang ka imahna. Barang datang ka imah tah sia daripada ngadaharan jukut di ditu teh jukut di ruhur. Hareupeun imah aing baragus tah los sia daharan. Goblok tolol tak Bos teh ku ledeg sugante urang di beredahan sakena orenganan kita pindah nyatuan doang. Iya Bos bloon ya Bos aya kuari ge Bos tak kos kitu aya tah ulah sok cilek-cilek ka dieu biasa lah. Masya Allah, tolol dah Bos. Palalawal tauqilu muslimin bil adai. Tepan kaul awal nunyunahkeun eta boga nilai tauqilu muslimin bil ada. Cekaul kadua wajibun hawalatun alaih wa ayyamana sebagai hawalah atau nutupan awal tauqilu muslimin bil ada wa hawalatun alaihi wa ayat mana jeung nanggung jawab. Ka kafir mah ulah muslimin ulah terlalu tawadu terlalu sopan nyana akhirna kan di urang teh tulak cangkeh kamari ieu mah keur can dibuka tentang
naon nu geus kanyahoan ku urang Cina masih kena menghargai ka urang tapi kuari Masya Allah bangunnya sangat menguasai. Lamun gugula diceritakan seputar perpasaran pasar di Jakarta Insya Allah nyaho kula Tamrin, Tanah Abang, Pasar Baru, Pagi, perputaran dan yang menguasai 100%, ente 90 atau 50, 100%. Saha nu menguasainya. Sekedarnya ho mah tuh kudu urang teh, sekedarnya ho. Nah, makana kuari perputaran perekonomian seperti itu saha sih sebenarnya mah nu menguasai pasar. Nah, urang teh sebagai naona dagang tinggal dagang di Tanah Abang, dagang tinggal dagang di Tamrin, Pasar Pagi dan lain sebagainya. Ieu urang teh dagang asli apa melayani? Urang kan asli penduduk Indonesia. Sekedarnya ho kudu aja dodok bae ge. Lah mengkonon sirama. Ya odog ge. Dagang karung weru sira. Ya ning kanane endi sira. Tuh kan batur mah dagang teh meuli tanahnya na ngajual tanah. Batur mah meuli mobilnya na ngajual mobil. Gara-gara naon? Tah, pasang tah. Das. Iya perputaran. Nah, urang kudu hafal jejak, teliti. Jadi urang henteu kabobodo. Seperti eta lah. Lamun aya hiji budak kuari ditinggalkeun ku indungna atawa ieu budak teh eueuh panyalindungan lantaran indungna jeung bapakna fafirak. Indung jeung bapakna papisah. Di akhir zaman ayeuna mah ngomong talak teh paduheuai. Paduheuai bae abong teu meuli teh bahasa ribut talak sia ku aing. Ribut talak sia ku aing. Baraha hayangna sia talak ku aing. Hiji bae cek pamajikanna 7 sia ulah kagok-kagok. Jadi teteh kajen teuing keur marah. Wadah antep kadek tolak balik sia ka ditu tolak sia ku aing keur marah geus eureun mah marah nanggeus sadar aduh ngama inget terus ras ka anak gedena mah tuh lain ka anak ka pamajikanana bae. Eta lain saeutik warimanya ku ayana kitu urang nu ngararaji baheula sing harade sungut baham lisan jaga marah mamarah bae turutan Sidina Ali bae mun nyana mun marah tilok ngajawab ka Siti Fatimah menghindar langsung ka masjid ngadapang eta Sidina Ali. Cek Sidina Ali pan pemajikan mah dilawan salah teh dilawan salah. Di medan laga mah nyana dipake kasieun ku kafir boro-boro kafir setan geus sieun. Tapi di imah tangga mah tetep nyana kacarekan bae ku pemajikan. Teu ngalawan atuh majikan dilawan ulah tinggalkeun ulah kebal-kebal ninggalkeun. Tadinya dia cager deh gitu. Semua dah orang menghindar ke warung ngarokok tekebel ganya nanyakan ke anak naik bapak zia ke mana emang kos gitu tangkeun los atuh ku mah bae isin aing tangkeun sia tuh pan kitu teh awewe mah mentek ulah sok babareun nalan geus kos kitu bae asal ditinggalkeun bae gaju bae ka mananya cenah. Geus ti isu datang ka sore beusi teu balik we bapak sia cenah. Emang mun teu balik urang tadi marah. Lain kuna naon atuh nganggur bae ceuk.
maksudna loba jasa kuari ustad, loba jasa kuari kiai, tapi lain di pesantrenan sama kiai dua tak anu ngahukuman nalak keur marah terjadi cenah. Iya deh kumaha hukum dipakai ulin-ulinan kos gitu. Sebab cenah cakena keur marah kadekeun kiaina. Aya jelema nalak teu marah. Keur ngarendeng, sayang engkau akan tua kuku tolak ya. Tuh malah ya dagorkeun habak teh kiai. Nalak sih keur bener tilok aya. Nalak mah pasti ge cekcok, minimal gelas 3 mah geus peupeus. Eta. Cenah ieu mah keur marah, atuh emang keur marah mah kudu dijaga ge. Sia dek. Jadi nalak keur marah geus teu kudu nanyakeun deui kepada pengajian mana bae keur marah. Jadi sanajan nyana teh keur amprekan marah kesernen. Jadi geus teu kudu tu nyatanya deui. Sebab lamun nanya deh oh tuh jadi cenah keur marah mah atuh. Soekeun sungutna. Aya nu nalak keur teu marah, moal aya aja. Moal aya nalak keur happy-happy. Moal aya nalak mah keur marah kabeh jadi. Tuh sing ade. Nah ieu kuari mah geus urusan talak mah kos kitu. Anak terbengkalai. Cek kamari. Lamun eta budak basi keneh beuki nyusu nu nyusuan indungna mun indungna aya cai susuan kudu siap nyusuan. Ta eta teh lamun aya indungna kuari mah indungna eueuh ieu rek dimasalahkeun teh. Anak kuari terbengkalai lantaran encan bisa mandiri jang urusan diri nak ngisang sorangan can bisa dahar sorangan can bisa make papakean sorangan ge can bisa butuh bantuan indungna kuari indungna eueuh bapa da geus puguh jadi bapa pirak ieu. Nah ieu kuari indung nu bertanggung jawab indungna eueuh kumaha cik musani puain gobatil lamun gaib indungna yane eueuh kaayaan eueuhna misalna maot indung nu ngurusan eta budak teh kalayan paeh misalna Eta teh beralih pengurusan anak kuari kasa falil jaddati pengurusan budak eta adalah ka indungna ka makolotna makolot ti indung atawa diurus menang sabulan menang 2 bulan nah kuari indung nu asli teh edan tengah-tengah perjalanan edan nah ieu alikeun ulah diurusan ku indung nu edan bisa-bisa dikulub gunyana pajar daging embe ke anak deui ulah nu edan atuh ngaranna ge geus ambil alih langsung ku makolotna falil jaddati ala sahih. Itulah pengurusan tehnya mantak rapi urang lamun ngadengikeun dina urusan agama Islam make syariat anjakal we di negara urang mah teu make syariat Quran ngan dibaca bae hadis dibaca bae diterapkeun di negara mah teu kudu kumaha tuh kiai nu bagus bae diterapkeun ieu mah pan henteu urang bae nerapkeun sorangan mampuhkeun urang teh giring urang teh ku syariat ja Indonesia teh termasuk negara terbesar di dunia nu umatna adalah kitu beragama Islam lain saeutik di Indonesia untuk Amerika sieun di ku urang Indonesia sieun mah atuh salat henteu wayah meuleum gereja mah hayu bae eta sieun itu cek orang Nasrani teh teu budak salat henteu naon teu tapi giliran demo pangheula anak bergetai kan cek pugu nu kadari itu nu ti heula teh nu sok salat mah jupan deuri pugu komo kiai na mah tu pan deuri we
eta mah Amerika sieun emang kumaha gitu. Sieun teh kos kitu tah teu puguh perhitungan orang Indonesia. Jadi sieun nekat orang Indonesia nekat puguh usaha teh ngojegkeun neuleuh batur pamajikanna dua ngeunaheun amat teu diukur ku nyana nekat nyandung waktu tsunami eta nekat teh kos kitu ngaranna eta di Belaraja loba aja sana kos di Bojong nu karari itu tepak ka Cikupa pasar Kemis banten teu tertinggalin eta kos itu masyaallah eueuh kuari indung nu rek urusan budak teh maot alikeun jedati atawa tengah perjalanan sabulan 2 bulan indungna edan ambil alih ku makolotna tete nomor kahiji nomor kaduana teh dijelaskeun babitu zalik annal grib idzam tanakanatil habana liman yali pelanggaranana nurutkeun cek ahli fikih meunang nyotek tina usul fikihna sanyana karabat anu deukeut pertalianna jeung eta budak di mana-mana teu bisa ngurusan alihkeun kanu leuwih deukeut artina eueuh ieu emakna ka makolotna eueuh makolotna adik emakna eueuh adik emakna teteh emakna bibi meureun atawa uwa eueuh bibi jeung uwana kuari teh yeuh coba ayeuna mah neangan anak tetehna coba anak tetehna ge nu rek ngurusak neangan anak adikna masya Allah gitulah ya annal garib idzam tanakanatil habana limayali jangan ternyata makna maot makolotna maot di teangan bibikna eueuh anak bibikna eueuh uakna ge eueuh anak uakna eueuh tetep budak teh perlu pengurusan teu kudu ka pantai asuhan heula nurutkeun cak agama mah teu kudu ka babysitter ciser lantaran eta mah kan kudu dibayar kos kitu mah jauh nu lillahi taala ka mana atuh tah ieu pengurusan budak wasani takunul wilayah lis-sultan maka nomor kedua pengurusan eta adalah kalurah untuk milih lurahna nu bener nu nyaho pertanggungjawaban tentang agama nalika kieu ari keur urusan jual beli tanah mah SPPT dan lain sebagainya oh babarieun tah lurah bahkan aya anu bisa dijual 2 kali 3 kali ku lurah di Amerika tapi di dieu mah aya mun anu kitu lurah Amerika eta kos kitu tinggal ngerebekeun bae ka neraka eta kos kitu lurah teh hese tanggung jawab masukan cak lurah sedangkan ieu mah perlu pengurusan camat cak camat teh aduh aing sarua bae bupati wali kota sultan wah cenah ieu bacak bupati ge encan aya dana jang pengurusan nu kos kararitu sedangkan lain hiji teh sakabupaten teh unggal kecamatan aya bae meureunna 50 mah mun ditampung sakabupaten kali 12 kecamatan saeueuh hiji onam cak bupati 2 komo mun awewe mah diurus ku aing balik kawin ku aing emang bupati ondo kabeh ge nah iya teu bisa diurus antareun ku loba gubernur sareuri bangun geus boga pilihan masing-masing awas ya milih konde bae sabodo tama tanggung jawab di akhirat bae masuk pokona Masya Allah tuh kadituna ka ujungna atuh ka presiden mantak kudu aya tah geus kudu nyieun ku ari mah usulkeun ku urang ka presiden tolong dibuat di Indonesia menteri tentang pengurusan anak yatim piatu tuh kos kitu tah geus kos yatim piatu anu geus bener-bener statusna eueuh anu ngurus eta diangkat kukulan ke salah seorang nu di dia jadi menteri mana menteri na sekolah lagi SCKB jadi menteri kahayang doang gede jadi menteri
dijieun lah kekurangan kene di urang kan terbengkalai jang nu edan tah sanu urusan mun urang liwat ti dieu ka Pandeglang manggi bae 2 mati lu tah anu teu make calana mending mun leutik deres mun lalaki pugu ieu mah woman ya Allah ya Rabbi teu make calana masya Allah eta teh di Tangerang tepi ka Pandeglang 2-3 manggih mun urang ti dieu ka Bandung ulah jalan tol jalan nu biasa masya Allah sabaradi toko Tangerang we ge ta eta teh nu tanggung jawab saha keluarga ternyata begitu diselidiki keluargana anu tanggung jawab ya otomatis sahibul wilayah kunaon atuh nya jadi pamarentah urusan anu kitu budak anu teh Istiqlal urus ku pemerintah jieun penampungan nu edan jieun penampungan anu sapeh jieun penampungan nu sapeh teh jelema teu bisa ngendalikeun diri teu bisa ngurusan awak duit anakna butuheun keneh pake meuli majong eta sapeh eta nu kos kitu tatangga mah teu dahar kunaon nya meuli petasan becak tatangga nu teu dahar padahal mah eta ngan saukur jang ceuri doang mun dibikeun ka aing anak aing loba jasa coba teh ceurik tah ceurik nya mah huahehe eta kapan jeung sinden ayo mah ceurik nu teu dahar teh tah eta sapeh kendalikeun ku camat tampung prek meuli petasan camat tah eta kos kitu tah ieu di Indonesia can anggeus taruhan teh ge aya menteri sababaraha macem tak diantarana kuari menteri pikeun pengurusan nu kos kitu tuh sahibul wilayah lain eta bae pemerintah teh kamalau gobal waliyu pin nikah au adola sebagaimana aya hiji awewe walian sedengkeun deuk nikah tanyakeun bapana maot tanyakeun coba bapak kolotna tanyakeun kakana nu saindung sabapa tanyakeun coba nu sabapa mamangna wakna kabeh deuk nikah ieu kumaha ieu eta adalah lurah nu kudu nikahkeun sing ada sakali deui lain nikahkeun ku lurah deui ditikah salah nikah jeung nikahkeun beda ngomong seutik bahaya kayak lurah di dina iya makanan aing orang kudu ku aing cenah ditikahna nikahkeun goblok si salah da eta nikahkeun teh lurah sultan ieu mimiti lurah sahibul wilayah camat sahibul wilayah bupati sahibul wilayah gubernur sahibul wilayah eta teh lamun lain woman mun lain konde mah teu bisa nya jadi lurah hajunya nikahkeun teu bisa wewe mah tah aya kekurangan mun muludan kudu datang tidak bisa kunaon kana keur nipas jorepan tah ieu sahibul wilayah kamalau gobal wali pinika adola wali nama aya bapana aya ngan bapana teu daek nikahkeun ditanya alasan teu daek nikahkeun mugen bae Pak, abdi ieu geus boga calon, emakna ge sarua we teh hayang aing. Moal aing mah moal nikahkeun ka sia pokona, moal ngawalian. Ditanya dasarna ieu tuh mantak teu gawalian emang teresep ka naonna ieu apakah teu sakupu atawa pokona moal we aing mah. Adol teh nu geus kitu ngaranna. Embung aing mah moal ka nikahkeun jeung moal nikahkeun beung saing mah ka sia teu hayang aing mah. Sedengkeun ieu kan butuh teh eta teh kudu kumaha tah nu adol kitu. Hakim teh sultan sahibul wilayah ya camat lurah camat gede cek camat teh gede kan bapak aya nama maju teu daek nikahkeun eta bapak teu meunang pindah nu kos kitu mah bapak aya ngan teu daek nikahkeun teu bisa pindah ka bapak kolotna teu bisa pindah ka kakana eta mah kudu bapana we bapana embungan nikahkeun embung we pokona mah henteu kudu hese-hese lompat ka Pandeglang lompat ka Bogor lompat ka Cianjur teu kudu camat nu kudu nikahkeun nu paling hebat bupati untuk lamun bupatina gering setruk teu bisa nikahkeun misalna atuh pocot jana geus terganggu teu konsen
loba masalah nu kudu ditangani terutama pernikahan nu walina atawa aya ngan teu daekeun bawa ka bupati nu kudu nikah bupatina teu bisa wakil bupati anu teu fungsi wakil di Indonesia di Tangerang mah teu fungsi eta mah ngaranna kana adamun kos eueuh bae eta mah iraha rano nyin kegiatan-kegiatan di Tangerang baik keagamaan maupun kepemerintahan encan aya jalan buatan Rano Karno encan aya gedong buatan Rano Karno encan aya artinya teu bisa kau mau nikahkeun kecuali nikah ahli meureunnya nikah mah tah ieu teh artinya tah sohibul wilayah teh coba kudu anu smart pikiranana kudu anu hemat pikiranana sehingga nyana teh bisa kaditu ieu keur carita bagian agama tuh antek sing ade jadi kudu wilayah takunul wilayah lisultan kama law gobal wali fin nikah au adola nah jadi fungsina loba jasa begitu indungna eueuh alikeun makolot eta teh lain sebatas eta artinya andal gharib idan tanakanatil hadanah limayali makolotna berarti bibina bibina berarti uwana bibi jeung uwana anak uwa anak bibi ternyata kakara ka sahibul wilayah eta teh hadza kulluhu fi ghairi mumayyizin sadayana nu tadi dicaritakeun ku urang ti awal tepi ka dieu kullu sakabehna teh eta teh dina pengurusan budak anu encan tamiz pengurusan budak anu encan bisa mandiri can bisa ngurusan sorangan ngising can bisa ngisang sorangan dar can bisa ngahuap sorangan make papakean can bisa ngasupkeun kana leungeunna jeung ngancingkeunana jingjet bae can bisa sorangan tak eta teh perlu penanganan sakumaha tadi tak penangananana ieu lah nu disebut hadona wal mumayyizu ini taraka bawahu kana cindaman ikhtara minhu makwari mah kumaha lamun aya budak teh geus tamiz ukuran tamiz teh ukuran mana ieu teh lamun ngitung kana umur mah ieu adalah umur 7 tahun biasana tamiz tapi wasanu tamiz galiban sapusinin aw samanin takriban lamun guji ku umur mah 7 tahun 8 tahun eta budak teh geus bisa kuari mangisi ngisang sorangan mun dahar ngahuap sorangan mun mandi bisa make sabun sorangan bisa make baju sorangan umurna 7 tahun 8 tahun cuman eta adalah galib kadang-kadang budak umur 6 tahun ge geus tamiz hitung teh tamiz kadang-kadang budak teh aya umur 5 tahun ge geus tamiz hitung tamiz kadang-kadang aya anu kekurangan mah 8 tahun ge masih kene can bisa mandi sorangan nurutan bapana baheula meureun teh umur 7 8 tahun 9 tahun ge masih kene can bisa ngahuap sorangan kadang-kadang kudu dihuapan keneh bae aya teh anu kos kitu encan tamiz teh budak teh kajen guku mage jadi ieu mah galib 7 8 tahun goer galib lah mungkin genep mungkin 5 kaluhurna mungkin 8 mungkin 9 nu jelas mah ieu adalah tamiz bae deuk sabaraha bae umurna patokan genep patokan 7 jeung 8 Kayeuna mah lamun eta budak geus pinter maksud di dieu mah adalah bisa ngisang sorangan dahar sorangan make baju sorangan lamun indung bapakna papisah ta ieu pengurusanana teh teu meunang dipaksa kudu kumaha atuh cek ajengan musannif di dieu wal mumayyizu ini taraka bawau lamun budak anu pinter di mana papisah indung bapakna kana cinda maneh tarobihim minuma eta mah bikeun ka jelema nu dipilih ku nya lantaran pinter nyana geus boga pilihan tanya ceng emah jeung abah teh papisah patali jeung naon ieu papisah teh jeung ekonomi mas nya mah baheula teh keur abah boga duit mah bu ka abah teh sayang-sayangan barang rada kurang ayang-ayangan barang kuari mah tu abah sia ieu kuari dipiceun
geus kuari mah abah teh ieu papisan ieu mah sia mah geus pinter ieu deuk milih ka abah apa deuk milih ka emak pengurusanana terserah sia tah titah milih ulah malah deuk pilih jeung abah bae yo jeung abah teu meunang dipaksa ku indungna sebab geus boga pilihan ulah mah deuk milih jeung emak bae kumaha pemilihnya bae tuh kos kitu teu meunang pokona mah kurang papisah anak adik kabeh teu bisa kitu urang papisah anak jang sia kabeh teu bisa kitu tanya ta nu geus pinter mah kecuali nu encan mun nyusu keneh indungna sakumaha tadi teh ieu mah geus boga pilihan sedangkeun geus sakola budak teh aya teh 7 tahun mah geus sakola kelas 1 atau kelas 2 geus boga pilihan sorangan ceng mah jeung abah teh ieu teh teu bisa dipertahankeun emang kunaon gitu badai ngamuk oh iraha keur peuting anjul-anjulan diranjang pana jualnya iya pokoknya geus kitu beceng teh aceng kan keur sakola kelas 2 butuh pengurusan aceng teh biaya jeung sajabana mah tunggu minta ieu mah ku ari mah milu ka emak apa milu ka abah kalau rek milu ka abah bae mangga kalau rek ka emak bae Masya Allah orang lamun keur kieu mah ieu mun keur kieu keur tararenang nyaritakeun kos gitu teh sedih nyaritakeun kos gitu sedih apa mungkin budak kita milih kos gitu asana teu wasa urang tapi lamun kabeneran datang tsunami mah teu sarua bae atuh enggi ge pada bae ge we nya tinggalnya ora apa-apa apa-apa geus ka ditu mah geus kos kitu we pokona mah atuh geus kumaha teu terpaksa kapan karunya tinggal karunya misalnya pemajikanna teu bisa dipaksakeun deui kumaha atau salakina teh bisa dipaksakeun lantaran kecocokan rumah tangga teh ieu teh imah tangga mah imah tangga bae tapi awet derajat mah teu betah aja sok bawa salat teh cek salakina teh ieu boga pamajikan aing suka bawa salat riweuh jasa ieu mah asal deuk berjamaah berjamaah mah lulu duit wah teu beres geus teu beres ya boga pamajikan tah eta awet derajat teu ngeunaheun paneta kos kitu ya otomatis kan anak tinggal anak sebab kadituna pan ieu lain deuk ngurusan sia bae aing teh hayang aya katentreman jadagang sakieu mah luar biasa ai adapun haji beak atuh teh pan urusan Allah atuh nasib ti Gusti Allah aing teh hayang cara batur bisa ngaji kadanan unggal peuting unggal poe mah atuh saminggu sakali kabelah dituna aing hayang tentrem Jumat atuh hayang isu keneh jatuh boga pagawean ieu mah pagawean teu boga ka pasar henteu dagang henteu tani henteu Jumat jam 12:05 boloon teh jelema Pak belon atuh naon gawe teh si budak ai kitu mah itu jam 11:30 pantes we ja karyawan ieu itu seberjam saha jam 11:30 pantes we janyana mah atuh di pasar ieu hari itu jam sabaraha jam 11:30 cenah pantes we ja tani ieu ai sia jam sabaraha jam 12:05 emang tani henteu pasar henteu karyawan henteu sia mah ieu naon gawe atuh aing mah aing ngalamun eta tolol jasad eta di bojong kos kari itu eta jelema insyaallah masyaallah tapi mah ingat yang tenang we bisa ke masjid jam kadanan cara batur jam 9 jam 10 setengah 12 asana ngeunaheun meureun kaburu salat duha kaburu salat tasbih kaburu maca sholawat eta lamun tentrem di imah tangga ngeunah coba lamun teu tentrem ka masjid teu heulangan datang ka masjid lain maca sholawat Pak cager moal bika ngaingnya kos kieu amat jangan lu batur aku ngeunaheun ieu mah teh aing nasib aing kos kieu aing dibaledog moal ieu balik untungna mah pan teu balik gegeran di masjid ge ngalamun bae di masjid ge ku batur mah pajar daekan orenganan problem eueuh katentreman udang tipe tinggi moal tahajud nu kos kada itu udang mah udang tak bae majikan ka mana ieu leungit misah ye waduh lain kacai ngalamun datang ka irai si beres pemajikan jadi dukun genong geus gua ingin pemajikan mal bisa ibadah tah eta teh mulai lah aing daripada teu bisa ibadah mah kos eueuh deui bae tuh lalaki mah kos gitu kos eueuh deui bae cak kiai ge aya nu putih ka Lampung nganu hideung ka Brebes aya nu geulis putih adat gede Lampung Palembang
boro-boro kasasa kami toh agak sesebrand. Aya nu bageur jasa di titah ieu daek titah itu daek kasawa ge daek ngan hideungna. Ya Allah. Tah ieu mah teu beres ieu mah tangga. Urang keur tenang, urang keur tariis, nyaritakeun titah milih anak. Sia dek milih indung tak dek milih abah be urang tewasa tapi lamun kejadian beneran masih terjadi kos gitu deh kumaha daya tuh nah jabatur ge embungan weredanan pipisahan teh nah ieu mah kan terpaksa teh tetep kudu titah milih inda man ikhtara minhuma fa in kana fi hadihi majnunun nau kufrun nau rikun nau piskun nau nakaat palakulil akhor zaid jeung sarwiti teh ieu kuari imah tanggana teh keur teu beres sajupa pisah kuari ieu budak teh perlu pengurusan barang kieu budak teh milih kuari mah milihna milih indungna tengah jalan indungna edan ka bapanakeun milih ka bapana tengah jalan bapana edan ka indungna keun atawa milih kuari ka indung tengah jalan indungna kufur endahan asup Kristen naudzubillah min zalik pindahkeun ka bapa atawa bapana anu kufur teh endahan asup Yahudi pindahkeun ka mana sebab edan kafir teu boga keahlian dina pengurusan atawa jadi budak kuari mah perang barang perang manehanana kaboyong ku kafir ka ditu geus status kuari jadi budak jadi jual beli dijual belikeun teu bisa ngurusan kos kitu mun bapana kuari jadi budak ka indungnakeun mun indungna jadi amat ka bapanakeun atawa pasek-pasek teh eta khurujun ani taat kuari mah ieu teh bapana teh salat tadi nama jasok salat kuari mah teh salat bareng papisahan jeung indungna eta teh diurus kudu teu salat bahaya boro-boro ngurusan anak ngurusan diri aja teu salat bahaya ke anak kababawa ka ditu indahkeun ka indung ieu sarua bae eta tadina di indungna salat keur imah tangga jeung salaki nu eta mah barang kuari jadi rangda teh salat make gincu bae wondol luar biasa nagog bae dipuri muatan apem sebenarnya aduh sakumaha beca teh kuari mah teh salat jana boro-boro ngurusan anak ngurusan diri nage teu beres indahkeun deuh masyaallah anak ka eta tawa indungna nu ngurusan budak pengan kuari mah barang menang 2-3 bulan 4-5 genep bulan atuh indungna teh aya nu ngagaep deui kawin deui jeung nu sejen eta budak kulantaran indungna nikah deui jeung nu sejen fal haqqul akhir hak pengurusan pindahkeun ka bapana wa yukhayyaru baina ummin wa jadin wallahu a'lam bis